Ya, kabuyutan. Abah butuh Kris. Abah iya hasep naon. Jangan ganggu istirahatku. Daripada ngaraguan eyang lila istirahatna mending nyeun sorangan hayu gaskeun sapertikeun kieu tah tina per euy pokona mah nyampura eta openingna urang rada heureus saeutik soalna gawe jeung atik mah pikesirieun wae tapi mudah-mudahan maraneh terhibur asli urang aya rek nyeun keris euy tah pokona mah simak pikeun ka akhir ulah di skipnya soalna ieu video urang bakal menarik pisan sesuai requestan maraneh kamari sanggicieun kujang tes cenah nyieun keriseun oke cenah alhamdulillah tah kerek kacumponan poe ayeuna tah jadi asli nama kieu guys euy jadi ieu mah urang ngadongengnya ieu ulah dianggap nyaan tapi ieu mah hanya sebatas cerita ngarah ieu nyieun video teh hanya teu sebatas ena lalajo videona hungkul anu bisi ceuk maraneh mah kurang rame ngarah aya daya tarik oge ngarah aya komedian mausan kitu maraneh yang ngarah terhibur soalna aya pan keur usum ngararonten teh geuningan temana teh komedi kitu nya heueuh maraneh anu sok ngaronten jiwa naon temana komedi alhamdulillah ku urang katonton nganu ngaraliwat kana beranda urang mah hatur nuhun pisan geus ngahibur urang tah selanjutna ayeuna jadi kieu carita nama jadi aya mamang datang ka urang cenah jang hayang nyeun keris pokona mah jadi carita nama aya 3 orang bapak-bapak anu heueuh tapa cenah tiluan ari nu duaan meungeus sabulan teh geus menang keris gitu ari nu hiji mah can menang wae can dibere ku si embah teh ku si eyang kabuyutan teh cenah nu akhirna lumpat ka urang cenah gara-gara naon teu meunang wae cenah era kudu duaan ari baturan nu geus mareunang ari urang cenah can wae jadi jalan pintas we lah kamang cenah kamang Abdul Pandai Besi panggieunkeun keris anu hade cik urang teh oke lah gitu tapi ari masalah hade mah cik urang teh tengah janjikeun nya insyaallah gitulah urang cobaan tah eta meureun heureui nya eta mah saukur ngadongeng saeutik ngarah maraneh teu fokus teuing ngarah maraneh teu nunutan nya lajo ieu tah langsung kana proses ieu proses sama kieu guys jadi dipola heula ku urang teh tina per sapertikeun kieu tah lamun geus jadi sapertikeun kieu mah kakara ku urang digeprek-geprek sapertikeun kieu lain ayam gepreknya tapi ieu mah beusi geprek geus harurung kieu teh tah ku urang di peupeuhannya di pijeran atau cik bahasa kolot mah cenah di pijer sapertikeun kieu ngarah ayeuna ngabentuk ngarah ayeuna leuwih alus we katingal niana oge kitu nya teu ragut teuing sapertikeun kieu poho euy pokona mah jadi video ieu teh pan can dijudulan ena mah orang judulan heula nya eta judul video ieu teh nyaeta membuat keris sakti empu galing jadi empu galing euy lain empu gandring ieu mah nya naon soalna cing nu jadi alasanna urang ngaranna empu galing lain empu gandring teh nyaeta sapan ari keris nu rek dijieun ku urang teh ruarewel kitu nya ciga buuk galing jadi teu mantes mun empu gandring mah tapi empuna empu galing tah eta lah pokona namanya ngarah leuwih cocok ngarah leuwih spesifik jeung kenyataanana kitu nya sabab urang mah teu resep naon nyarita-nyarita anu teu sesuai jeung fakta eta mah bohong kitu nya tapi tadi mah ulah dianggapnya dongeng nu tadi mah eta mah saukur dongeng cik urang oge lain serius tah selanjutna ayeuna urang ruarewel tah ieu geus proses ngaruarewelna guys tuh tampilanna teh geus katingali nya maeusan-maeusanna mata sapertikeun kieu tah ayeuna langsung we lah sing nepikeun ka ayeuna madep lah pokona mah ngarewelna ge sing lempeng sing madep pokona mah tuh ngarewel lempeng tapi maksud orang malain gitu tak enak orang lanjut karena proses naon dirapihannya biasa make gurina orang mah kitunya lain teu sopan orang ngagurina keris ku gurina gitu soalnya yang da zamana make gurina kitunya sapertikeun kieu lain make naon lain make kembang 7 rupa oh mareh ulah salpok karena calana urangnya soalnya ieu calana urang teh anyar poe ayeuna dibere ku sini jar kamana calana nu kamari eta mah dimuseumkeun ku urang dilaminati ngkona eta mah kenang-kenangan pokona mah tidak akan tergantikan adapun ayeuna sepatu nama eta mah belum ada yang bisa menggantikan bisi maraneh bisi aya nu rek donasi sok kirimkeun ka alamat urang ku urang dipake lain teu mampu urang meuli sabarna mah tapi si ieu teh heueuh teuing kumaha urang ieu betah make sepatu ieu tapi lamun aya nu leuwih alus masih pamere ti maraneh urang moal nolak kitu sok we kitunya di dagoan lah ti maraneh bisi aya nu rek bari bulin ka dieu nya tah. Nah, ayeuna urang proses selanjutnya sapertikeun kieu tuh. Ayeuna dihamplas heula, tadina proses hamplas ieu mah sing hati-hati soalna ieu eyang bisi ngamek kitu nya teh bisi kaluar ke amek-amekan gitu soalna dina proses ngamplas ieu mah panas kitu nya. Jadi bisi amek gitu tapi tana eta mah heureui tah. Ayeuna urang proses beri variasi sedikit lah nya saeutik pokona mah cik urang geus aya make slepan we kitu tah ayeuna digeresengeulkeun sapertikeun kieu kenca katuhuna oge supaya ayeuna aya hodaman hodam teh naon ieu mah teu arapal-apal nu karena ditu tapi urang melanjut we lah kana membuat keris ieu lah lamun geus kieu mah enak urang senah ibak beusi tuh ieu ngaderek-derek kieu aduh ampun bungeun euy pokona mah tah geuning daekeun oge tah lamun geus kieu mah enak urang jahit euy pokona mah tah wilujeng eyang ibak dina cai hideung tah ieu mah lain cai 7 rupa ieu mah ci oli euy pokona mah teuing bae lah mak oge tah ayeuna urang moal wani ngalungkeun keris ieu mah euy lalaunana nyimpenna oge kitu soalna bisi kalah luncat kitu tahnya tah singkat cerita ieu digosok-gosok sapertikeun kieu moal ku urang ku slepan ngarah naon ngarah aya daya tarik nanya jadi kerang-kerang gitu pan ayeuna lamun ayeuna herang mah kitu daya mistis nah katinggalina ge asa kumaha nya euy keris herang mah tah ayeuna ku urang kieukeun tah geus lah katinggalina ge teu rada madep nya jadi ngarah aya corak-corak hitam-hitam gitu sapertikeun ayeuna batik anu mantap pisan lah ieu geus alus cenah urang sanggakeun kanu gaduhna
Yuk. Udah banget tuh. Aduh, punten, aduh, katampi. Iya ini bukan nanti tinggalikeun tah tah ieu hasil akhirna mah tuh guys nya tah omat maraneh euy poho kade jempolna tulah dicicingkeun wae cita tadinya teu mantap teu cik maraneh euy ieu mah pokona baik mantap teu mantap pokona mah nyumponan ti kamari anu ngarequest sakieu mampuna urang mah da apalah daya sakieu bisana nuhun maraneh geus rajo kana detik anu ayeuna nya yuk